Kocapkeun di hiji lembur nu nyingkur jauh ti batur anu pernahna aya di suku Gunung Lutung. Didinya aya saurang budak lalaki anu umurna teh kira-kira 12 tahunan. Indungna nu katelah Bisuminah ari bapana nu katelah Bah Arminta. Pakasaban sapopoe Bah Arminta ngalahoe kaleuweung terus dijual ka kota. Ari Bisuminah mah saurang tukang kuli metik enteh di perkebunan nu aya dilebakeun eta lembur. Eta budak lalaki teh ngaranna Sarwita. Nganting saha nu ngamimpianana, manehna teh nalahna teh sok disarebut si Rebing we ku sararea oge. Ngan ukur indung bapana nu tara nyebut si Rebing teh kangaranan ka anak atuh. Ceuk batur kumaha ge anggar we nyaah ari anak mah. Nyaah ari ka anak mah komo ieu anak ngan hiji-hijina. Tapi sanajan kitu bapana tara ieu curak care kanu sok nyarebut si Rebing ka anakna teh. Bae da moal bohak cenah kitu ceuk bapana teh. Ari si Rebing sorangan teu ieu dijieun pikiran. Manehna oge tara ieu ambak mun ku batur-baturna sok nyarebut kitu teh. Manehna mah kawilang budak nu tara loba omong jeung daekan we deui. Dititah kusaha ge tara nyebutkeun embung sanajan teu diburuhan oge.